Manetna dua panangan mama anu kungsi nangkep nasimpe bari silih nalangsa. Abdi Widi manjangkeun lengkah kahirupan, neraskeun perjuangan demi perjuangan anu salami ieu abdi caturkeun ka mama. Ma, geuning Jakarta teh sieun tur keung. Duka abdi nu sieunan, duka abdi nu keungan. Ditambi dina waktos ayeuna nu katelah virus corona geuning di mana-mana. Alam dunya asa oyag ku ieu virus. Jakarta nu kasebutna zona merah di nagara urang nya di dieu pisan tempat di mana abdi calik jeung kedah ngumbara ayeuna. Hawa jadi asa hareungap, bumi jadi asa berat nindihan. Ma, abdi isin, abdi nuju ageng ka sieun. Sieun kahirupan tinggal ngitung papatna. Hate jeung pikiran aling-aling silih salahkeun. Sedengkeun abdi indit ku pamitna, sieun can tiasa mulang tarima. Ma, hapunten abdi tina sagala rupi kalepatan abdi ka mamah salami ieu. Lamun abdi teu uih dina waktos saom jeung sasih lebaran, sanes abdi atah anjang, sanes abdi inggis tur alim, sanes abdi teu sono mah. Namung kumargi abdi samata-mata alim saepeun waktos salamina ningal mamah sehat kapayun. Ma, doakeun ieu putra mama nu sejadi ajar tina sagala rupi anu karandapan, kasusah jeung kabungahna mulungan padang tayungan Gusti. Tangtos tina sela-sela barokah doa mama. Ma, abdi sono mugia mama sing sehat sareng salamina aya tina panantayungan Allah. Mother, how are you today? Here
with me everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there'll be